Hidup itu adalah pilihan. Maka aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena kehidupan itu perjalanan bukan pelarian. Kita bisa berlari di pagi hari, berlari di siang hari, berlari di sore hari, tapi kita tidak bisa berlari dari kenyataan hidup ini. Words of the day. Saya katakan kepada istri saya, babes, orang kene itu please jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Masa laluku memang kelam, tapi masa depanku tidak akan sampai tenggelam. Masa laluku memang milikku, masa lalumu memang milikmu, tapi masa depan milik kita berdua. Dan yang lain mohon maaf, saya bukan tipe cowok yang suka lama menunggu, karena terlalu lama menunggu itu menyakitkan. Jadi tinggal di kana saringi kabeh Pak Haji lain ningali ka urang. Disawer iraha aja. Semuanya menghadapnya ke depan ke saya ya, menghadapnya ke depan ke saya. Menghadapnya ke depan, tidak boleh lirik kanan lirik kiri, apalagi melirik ke lain hati. Cek masih carek cok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun talus dicanak ka pasar bari ngampar, nu jawab salam siga nu laleus curiga geus lalapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi tal'ati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatan tudliuna biha maqasidal qulub wa takshifuna biha sirrul ghuyub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan misangan kudrat iradat karasaning mantena dina wengi ayeuna urang masih dipaparin kesehatan kekuatan umur anu panjang tiasa diumumkulun di haflah mubarakah. Mudah-mudahan kempalna urang sadayana sing aya dina ridho rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam urang limpah curahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kehilaf kala wargina para sahabatna itba tabi'in turdugi ka urang sadayana salaku umat akhir zaman anu masih keneh turut taat kana sunnahna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul ummah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal anu kapayunan kusim kuring di PK hormat para alim ulama wa zu'ama para kasepuhan anu aya di wilayah khusus anu pen musim kuring hormat Pak Haji Ketua DKM Masjid Al Barokah Iwa Rengrengan anu kapayun musim kuring PK hormat para aparatur pemerintahan Pak U, Pak RW, Pak RT sadayana anu tetiasa disebutkeun hiji-hiji tengirangan rasa hormat musim kuring. Hadratul mukarramun wal mukarramun para bapak, para ibu, tua muda, sepuh anona, tehilap ketua panitia, seluruh panitia yang mensukseskan acara ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah sehat lahirna, alhamdulillah sehat batinna, alhamdulillah sehat fisikna, alhamdulillah sehat pesakna, alhamdulillah gering deui pesakna. Jangan sampai seperti kata anak muda, secara lahir aku bahagia tapi secara batin aku tersiksa. Tetap tersenyum bahagia walaupun hati sedang terluka. Tetap tertawa walaupun sebenarnya ingin meneteskan air mata. Karena kebahagiaan dan air mata silih berganti, ia datang dan ia pergi. Mengapa kebahagiaan dikejar selalu lari, akan tetapi penderitaan tidak dikejar pun ia datang sendiri? Karena kebahagiaan dan air mata milik kita bersama dimiliki oleh orang yang tinggal di istana dan oleh orang yang tinggal di bawah istana. Betul tidak? Saya baca dalam sebuah buku yang berjudul Life is a Choice. Ngartos tuh? Semua gitu. Hidup itu adalah pilihan. Maka aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena kehidupan itu perjalanan bukan pelarian. Well, kita bisa berlari di pagi hari, berlari di siang hari, berlari di sore hari, tapi kita tidak bisa berlari dari kenyataan hidup ini. Well, words of the day. Saya katakan kepada istri saya, Babes, orang kene itu please jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Masa laluku memang kelam, tapi masa depanku tidak akan sampai tenggelam. Masa laluku memang milikku, masa lalumu memang milikmu, tapi masa depan milik kita berdua. Curhat. Alhamdulillah karena nami abdi Asep tadina rek bahasa Inggris kan era kungarang Asep dalam Sunda. Tadina rek bahasa Inggris kan pilihan dua kahiji ibu-ibu sieun teu ngarti, kadua abdina teu bisa. Biasanya bahasa Sunda bagai. Aya tadi sawareh bahasa Inggrisnya bisa ngajarkeun ngarang Asep bahasa Inggris. Nah apapun 2 minggu. Alhamdulillah Pak Haji, nami abdi Asep asli kawit di Bandung. Di Bandung di kita ada namanya GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Suatu saat menjadi Gelora Bandung Lautan Asep. Di Asep, Asep berbalarea. Saya punya komunitas namanya KA, Komunitas Asep-Asep.
di Asep ku Asep berbahaya aya komunitasnya grup Ka Jabar komunitas Asep Jawa Barat aya di dia namanya Pak Asep ngacung sesama Asep jangan saling mendahului. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya alhamdulillah sudah sampai di lokasi di sini setengah 10 bangsanya. Ayeuna tos jam 11 berarti ini tos jam setengah di dia 15 menit deui. Pak Haji ngambek. Ya. Kata yang lain mohon maaf, saya bukan tipe cowok yang suka lama menunggu karena terlalu lama menunggu itu menyakitkan. Jadi tinggal di kana saringi kabeh Pak Haji lain ningali ka urang. Disawer iraha aja. Semuanya menghadapnya ke depan ke saya ya, menghadapnya ke depan ke saya. Menghadapnya ke depan, tidak boleh lirik kanan, lirik kiri, apalagi melirik ke lain hati. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW serta tadi yang disebutkan ada akikah, kita doakan yang akikah anaknya menjadi anak yang soleh solehah, orang tuanya diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di tempat ini. Wasilah mungkin dari kakak kelas saya, Kang Agi, Kang Agi, untuk uniknya Kang Agi, saya datang uniknya kan? Alhamdulillah Kang Agi teh kakak kelas Afif, kapulkur menuju di SDG, bahasa Arab di UIN Bandung. Tapi alhamdulillah beda tipis, hari Kang Agi mah tikar, tinggi dan kekar, hari Abdi mah pendekar, pendek tapi kekar. Alhamdulillah. Istilah bahasa Inggris mengatakan don't judge the book from the cover. Ngantri itu? Setengah tidak ya. Janganlah melihat seseorang itu dari luarnya saja. Betul tidak? Yang penting dia setia, yang penting dia sol. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan semua berbahagia karena saya tidak ingin menyampaikan pengajian pokok ngaji kabeh sahabat ya, dari situ datang ti imah teh itu lain loba nama susah lobana saeutikna aya datang ke pengajian minimal bisa seuring minimal umat idkhalus surur jadina hadis Rasul mengingatkan tabassumu ka ala wajhi ahika shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Minimal lamun keur ngaji seuri ibu-ibu bapak-bapak bunga mudah-mudahan sih jadi sedekah di abdi kasadayana. Amin. Dan insyaallah balik ka imah susah deui kita. Ulah singgung masalah mina. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pengajian malam ini sok sanaos ayeuna tos kana sasih silih mulut. Tapi tidak apa-apa dalam rangka ta'ziman wa takriman ngagungkeun ngamuliakeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina bahasa Arab ibu aya kata maulidun, aya kata mauludun, aya kata miladun. Naon cenah? Maulidun, mauludun, miladun. Pami cek santri kata maulidun, mauludun, miladun cek dina ilmu syarah asorku umul ulum wa nahu abuha. Ari sorok teh indungna ilmu, ari nahu teh bapak. Sorok pikeun nganyahokeun kana siagul kalimat perubahan bentuk kata. Kata maulidun cek santri disebatna teh isim zaman. Naon cenah? Isim zaman. Sabab aya fiil madi, fiil mudhari, aya isim zaman, isim makan, isim alat, isim domir, DSP dan sebagainya. Lillah kudu ngaji heula ujung enggalna we. Dari situ isim zaman teh artinya teh waktu kelahiran. Semua orang mempunyai maulid. Maulid abdi waktu kelahiran abdi Bandung 25 Mei 1990. Anak Dilan bukan dilanda kebencian akan tetapi dilanda kerinduan. Semua orang mempunyai maulid waktu lahir. Kalau maulid ini disandingkan kepada maulid
Masehi. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Pi. Batukan euy. Ya. Naon sababna? Sabab ieu teh ya alhamdulillah itu kieu-kieu ge abdi mantan vokalis band Kepret. Juara kahiji tingkat keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya benar Pak Haji. Tadi di pasihan sate domba. Ya kuat atau ker teh. Alhamdulillah. Ayo dari bere jeruk rada gelunyur ka dieu. Stiker. Mohon maaf ya, aku bukan laki-laki yang sempurna. Aku juga manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Terima kasih telah mengingatkanku di jalan yang benar. Parabut stiker ini aja incuna. Ari incuna mah di stiker teh kakaran nerap teh jo langsung nerap da kulitna ge leueur kene. Ayeuna mah rek nerap teh geus dilama teh hese nerap teh. Sakeuling lema teh nerap teh pas dibuka teh borosot teh jeung kulitna kabeh. Allahu Akbar. Tapi ka atas sudah rek Agustus teh nyanyi laguna 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung. Kita tetap setia membela negara. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Nu apal berarti suku upacara. Nu teu apal upacara sok aku bener. Dari situ sejarah NKRI, sejarah Nabi urang kudu apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Pinter. Dahulu apa? Naon ustaz eta mah cenah lagu budak TK, heuh lagu sia teu beul elah budak TK. Bener teh? Itu sejarah. Ya, ulah nepi ka ayeuna sejarah keluarga Nabi tidak eta maulidun. Nu kadua aya kata mauludun. Naon cenah? Mauludun jeung santri segana isi mangkul. Hartosna teh bayi anu dilahirkeun. Lamun mauludun Nabi disandingkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti bayi anu dilahirkeun teh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. mauludun. Srek weh ka orang Sunda jadi weh muludan. Muludan teh di Musta
lahir di bulan Mulud saharana Asep Mauludin. Jangan berkah lahir di bulan Mulud. Lamun istri awewe karena Maulida atau Nabi Maulidia. Aja karena babaturan saha Subhan Jaini. Nah, ini karena Subhan Jaini heuseuh kurang teh lahir teh subuh-subuh bulan Juni. Dan ulah dikira tame karena indung dengan bapak jadi karena budak saha ngaran bapak Otong. Samarang ibu Cici aja saha namina Tongci. Mulai. Jadi kita sama si Hade al-ismu wa addu'a ngaran itu ya lah doa. Si Hade mauludun muludan ya. Nah, jangan hanya dilihat dari segi tradisi tapi substansi isu. Tradisi lain penelitian abdi di Garut di Majalaya muludan teh sok dibagi sahukone. Kami di Masjid Abdi di Al-Barokah Kecamatan Sirekar sami nami Masjid Al-Barokah kami mulut teh sok ngabule kaki jeung kepala kami. Maka loba jamaah nu datang teh sabab dibagi gule. Benar teh? Alhamdulillah. Tetap ini mah kokoro mangimu, aki-aki tujumu, da spesialis datang teh bulan Mulud. Dari situ tapi mudah-mudahan di ieu mah teu amin ya Allah ya Rabbal Amin. dari segi substansi isi dari Maulid Nabi jeroga naon ngaji naon cenah ngaji sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi ari ngaji hade goreng ai nu hade tuluykeun ngeureupkeun sebagai syiar ya jeung ilmu kaidah usul fikih muningakeun al aslu fil asya al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Asal dari segala sesuatu itu boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan. Jerona ngaji ari ngaji ceuk dina kaedah sebatna wajib, ceuk dina ilmu usul fikih disebut wajib, ma yutabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Dipigawe menang pahala ditinggalkeun menang siksa. Rojol we kaidah ilmu usul fikihna kullama yutawassalu bihi ilal wajib bahwa wajib. Setiap perkara anu ngadatangkeun kana suatu hal wajib maka wajib urang datangan. Tolabul ilmi teh wajib kabeneran dina bulan Mulud tolabul ilmina maka wajib urang datang ngaji. Jang nyumponan kawajiban urang sadaya. Nu kadua mauludun. Nu katilu aya kata miladun. Naon cenah? Miladun mah lamun bahasa dina bahasa Arab sok disandingkeun jeung kata yaum atanabi idul milad atanabi yaumul milad. Bahasa ulama disebut hari kelahiran atanabi happy day happy birthday to you. Ulang tahun. Pertanyaannya ulang tahun menang ke? Menang lamun niatna hade. Niatna sedekah, niatna berbagi rezeki, niatna hoyong di doa. Tapi lamun niatna teu pararukuh, cara teu pararukuh eta teu meunang. Niat ulang tahun orang tatangga, orang baraya jadi naon pesta miras, teu meunang eta. Tapi lamun orang tatangga, orang baraya dikumpulkeun nyungkeun doa, dibagi samu koneng coba ngapain ulang tahun we di dieu moal aya nyambung di masing-masing. Ari murili eta ulang. Bener tah? Atau teh dibere samu koneng? Atau teh dibere nasi gratis? Atau ya teu kudunya. Alhamdulillah santri mah atau bisa. Dari situ tak santri kadang atau kamu aya proyek, kamu di Cileunyi
masih kumaafkan, tapi mabuk janda aku tak terima. Lebih baik kita bubaran saja. Allah dijawab lagi, Allah, acan. Allah Akbar. Tos, kembali ke laptop, ngaji deh. Tadi mah tulang taleng. Mata kudu aya dagingna, kudu aya tulang. Ibu resep daging, resep tulang taleng, resep jeroan, resep jeroan. Kabeh resep. Jam sakieu mah pake to DKM, jam rawat, banyak ieu mah. Lamun ngajina di bawah ciga khutbah Jumat sare kabeh. Ustaz we ayo angkat tali. Jodoh robokan nu ditukar tah terang. Ayo kayak gitu robokan tukang sare. Lalu gitu. Ya, jadi mas sebagai istri. Cek bapak-bapak mah wayah kieu mah ngeunahna teh di nyuci opai kudai. Ududna samsai dari kal gedang. Oh, samsun jeung kudai ade we. Alhamdulillah. Ngaji deh. Tadi mauludun, miladun. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, dina hadis Rasul diriwayatkeun ku Imam Ahmad, aya 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi rasul wajib diketahui, 5 nabi rasul tergolong kepada ulul azmi, diberi kesabaran ketabahan yang luar biasa, di antaranya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad khiyarun min khiyar, manusia yang terpilih di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi rasul yang paling unggul, yang paling mulia ialah baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dina memperingati Maulid Nabi, lihat di sepatu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lain. Ya, ia ngabuktikan ya Nabi Muhammad merupakan manusia unggul sehingga ibu bapak kelahiran baginda Rasul beda jeung kelahiran bayi-bayi pada umumnya. Betul tidak? Bahkan satu acan lahir baginda Rasul diimpenkeun kudu janten ibuna saibuna tadi Siti tadi aya pada ini nyebutkeun Siti Aisyah cenah. Istrina Siti Badia masalah. Lain tadi salah deui. Siti eta aya dina Maulid Al-Barjanji, kita bacaanya Maulid Al-Barjanji. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu wa utiyat ummuhu fil manam, ngimpen Sayyidah Aminah dina tafsir Ibnu Katsir diuningakeun ibu bapak rohul anbiya wahdun, ngimpina para nabi mah wahdu, termasuk ngimpena Sayyidah Aminah nyata jelas bukti teu bohong. Beda jeung ngimpi urang sararea. Ngimpi urang mah loba bohongna daripada bener. Kamari geus saminggu ka tukang ngimpi beunghar, agar disuka teh barangsa. Bener teu? Urang mah nu paling banter, nu paling bener, 100% bener ngimpi urang mah ngimpi kieu. Bener teu? Ngimpi kieu mah beda nu sok kalari ieu sareuna tari ke. Punten nya bahasana rada kasar, bahasa Garut tak keluar. Ya. Nyimpena Sayyidah Aminah mah asli. Beda jeung ngimpi urang. Wa utiyat ummuhu fil manami, ata utiyat majhul jeung santri dibacana utiyat ningali dina ngimpena Sayyidah Aminah teh fil manami annaki qad hamalti bi sayyidil
supaya Nabi Nasa Allahu Akbar. Nabi Muhammad akan menjadi orang yang dipuji oleh banyak orang. Bahkan Sayyidil Alamin, rajanya Allah. Punten, gelar baginda Rasul tahu bae? Al-Amin, orang yang terpercaya. Naon deui? Sayyidul Mursalin, rajanya para Rasul, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Sayyidul jinni wal insi, rajanya jin dan manusia. Sayyidul kaunaini was tsaqalain, rajanya langit dan bumi. Masih banyak. Dina qasidah burda Muhammadun sayyidul kaunaini wa tsaqalaini wal fariqaini min murbi wa min ajami wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli awlin minal awwali muqtadahin ya rabbi bil Allahumma sholli wa sallim wa barik. Al-Amin, Sayyidul jinni wal insi, Sayyidul kaunaini was tsaqalain, khatamil nabiyyin, khatamil anbiya'i wal mursalin. Banyak nama gelar yang disandingkan kepada baginda Rasul. Di dalam kaidah dikatakan kathratul asma tadullu ala asyrafil musamma. Banyaknya penamaan gelar yang disandingkan kepada seseorang, kepada sesuatu itu merupakan suatu kemuliaan. Contoh, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Rijal Nurul MPDI MM FA. Amin. Amin Sitare, amin. Gelar abdi terakhir MA pengersa. Naon MA? Mantu ajengan. Alhamdulillah. Maka yang dibacakan MK, MKT mantu kiai. Lain Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga. Tetapi MK mantu ki. MA itu syaratnya berat. Syaratnya mantu ajengan teh kudu bisa maca kitab gundul. Kitab bacaan? Bobor anu gundul maca kitab mujab digerieur. Benar tak? Tapi prinsip saya, gunung akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi demi istriku yang kucintai. Weh. Maka prinsip saya, apabila aku tidak bisa menemukanmu di dunia nyata, aku akan temui kamu di dunia maya. Apabila aku tidak bisa menemukanmu di dunia maya, maka aku akan baca kau di dunia gaib. Siap. Tetap balabang penjara terima ayah istilah mawirin cenah. Kudu daek dirinan ayah eta mah nu jago ngaji geus mawirin teh angel teu payung awewe teh. Awewe teh sieun laporan ka AKTK abi teh saung atos mawirin atos kanu salah doa salah puasa salah tanggal jeung akad baik salah doa baik salah puasa jomblo kuduan. Terus Allahu Akbar. Jadi kanjeng Nabi Muhammad saha dilengkapna
merupakan nabi, rasul, merupakan keturunan dari orang-orang yang mulia. Betul tidak? Kan jelas. Wa akrim bihi min nasabil tahharahu Allah ta'ala min sifail jahiliyah. أوراد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه صلى الله عليه. Ini hartosna ada baca alhamdulillah biasa, tapi ngartoskeun urang rada bale mau kadang baca ge hese mun berjanji mah terus itu utara biasa baca mah bale lo terus teh wa akrim bihi inna sabit tahharullah ta'ala min sifahil jahiliyah. Allah memuliakan baginda Rasul min sifahil jahiliyah, dari yang namanya perzinahan pada zaman jahiliyah. Jelas hafizul ilahu karamatan limuha ama ahul abjada saunal is tarabus sifah apala biusihu ma'uhu min adami wa ila abihi. Dikawin ibu namana duka turunan Nabi Adam dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kapungkur mah itu lucu jantan santri eta teh ditalar akhirnya deh minimal 4 akhirnya bangsa lamun teu kantaran beak we pokona mah dibalik teh bangsa diteul baheula mah teu apal jebret punten teu apal jebret dihalukeun tabu teu apal teh ini joengkeun kata kieu reping kitu dijoengkeun baheula teu apal dijemel ieu teh Pak mata kemoy kita baheula dijemel wae terus itu meuri baheula mah peurah jadi peuri jadi peurah. Budak ayeuna lamun teu apal dijemel diteueur ngaji deui moal. Balik deui. Kapungkur bapak saya zaman ngejang ya. Abdi. Da balik ngaji teh datang ka imah teh. Ditanya ku kolot teh. Geus bisa naon euy? Ngaji Pak ngejang bisa teu? Teu dicarekan ku. Heuh sia mah sare wae ge bolo wae. Tungkul Pak dicarekan ku kolot. Hiji waktu ngaji deui dicarekan. Ngaji deui dicarekan. Tuntung nama apa? Datang ka imah jangan urang baheula teu ngaji ge ngeja, sakere ngeja di dieu tarang. Alif jabar a, ba alif jabar ba, ka alif jabar ta, ka alif jabar ta. Jangan ngeja baheula. Balik ka imah ku kolot diteksi ngeja teh naon budakan udah pinter alhamdulillah. Nanya ka indungna, ku indungna ditekso kumaha ngeja teh. Ba alif jabar ba, ka alif jabar ba, ma alif jabar ma, na alif jabar na, bapa mana. Indungna sarua kitu baheula bukan ngeja. Ku indungna teh dijawab bari masak teh dengan a alif kasroh jri ta do ma ps tu ba alif jabar ba, ka alif jabar ba, sa kasroh jrc ya alif jabar ya itu bapak sia. Kusama bapana tak bisa ngajina sodaqallahul adzim. Ya ayeuna mah seueur metode seueur cara. Aya metode ikro, metode umi, metode patakun, metode lainnya dalam mempelajari ilmu tapi sayang seribu sayang taktik kan jadi guru irangan. Maka saur Imam Ajar-Nuji dina kitab Ta'limul Muta'allim meningakeun la tahsulul ilma illa bi ta'dimil ustadi wa linahi lanah. Moal hasil ilmu urang diteangan, moal hasil ilmu urang dipilari illa pengecualian lil istisna bi ta'dimil ustadi wa kecuali ngagungkeun kanu jadi guru sareng ahli. Al ilmu bi ta'allum wal barokah bil khidmah wal manfaat bi ta'ah. Ilmu itu dicari dengan cara belajar, berkah itu dengan khidmat kan jadi guru, wal manfaat bi ta'ah. Manfaat ilmu teh ku cara taat kan jadi guru. Tak baheula kararungkul ningali guru ngambek teh tarungkul baheula. Ayeuna mah abdi ngajar budak ngaji Bu. Ku urang di polototan budak kalah tamah kolot mah. Aing balik. Maka nu paling parah jadi tergampi baheula. Eta rek ngaji budak teh dicarekan ku urang teh kalah kolotna. Nu ngambek ka urang
abdi bisi majarkeun Ustaz Matre aya gaji boga sertifikasi aya usaha eukeun ku abdi didiwing anu jadi budakna bisi majarkeun bapak kamaharan 10.000 sabulan bayar listrik mahal jan bayar listrik Ustaz Matre mangga jangakeun ajarkeun wuduna ku olahan ajarkeun ngajina ku olahan bener teh ajarkeun babacaan wuduna ku olahan ajarkeun kitab bacaan ku olahan hese bener teh teu sabandi daras teh habis si majarkeun Ustaz mah aya hargaan Ustaz teh daras itu tuh bae teu buka ngaji geus aya jadwal ngaji ku abdi tadi sore siang bangsa ngajar mahasiswa kelas karyawan semester 1 tapi ngarora kene tadi mah alhamdulillah keur ngajar teh jam 8 orang kene jadi disukene nya beutah sebab ngarora kene sudah sepenting 17 tahun ayo mah 60 50 tahun ya jadi maka kata-katanya gitu ya maksudnya bisa untuk mencerdaskan umat jangan sampai ulah wakeun ngaji sok sarenya sakola luhur ayo sakola udah tadi ladenan di jam bener tapi ka jam 2 tapi ka jam 3 mari basar teh lawan disebutkan kulo deh ayo waktu sakola full deh ari ngaji molor deh ngaji maghrib sempatkan walaupun saja 2 jam benar Pak bukan tidak boleh ilmu silahkan bukan tidak boleh ilmu sosial silahkan tapi pondasi yang paling utama ngaji sebagai ulama warisan para nabi sebagai penerus pewaris para nabi ulah ninggalkeun ngaji tak abdi lamun ngajar SMA ngajar mahasiswa ditanya heula ente kuliah getol pertanyaan di bapak ari ngaji rutinan kosok kene tara mah kadang kosok kadang tara lobana kosok tara apa naon sababna geus gede justru geus gede kudu leuwih beuki ngaji sabab ngaji mah teu aya siut teu aya eureun utlubul ilma minal mahdi ilal tapi ka maut selama sehat buat ulah ninggalkeun ngaji eta sabab punten bangsa amanat tinu janten guru da urang macena santri mah ulah lepas tina ngaguru ulah lepas tina ngajar ulah lepas tina ngamalkeun ilmu utamana diamalkeun ku urang dina kahirupan sadidin yang sok sarajan punten ka santri teh kadang sok aya ngewa komo sok hese komo sok naon di sebelah mata kanan jangan naon cenah pimpinan santri pagawean sisa sarung wae cegat wudu masuk ke terus gitu Allahu Akbar pagawean naon usaha teu puguh gaji teu jelas budak ibu rek di para pukul cenah ku aing kagok begitu patut padiasikeun sakalian terus Allahu Akbar jangan melihat sebelah mata saksana santri teu luana naon santri itu walaupun berpeci kemampuannya tidak akan kalah sama orang yang berdasi santri itu walaupun sarungan tapi kekayaannya tidak akan mengalahkan sama orang yang punya kendaraan amin ya Allah ya Rabbal jadi nepi ka mana tadi ngaji teh nepi ka mana taruh deui siap nepi ka jam 12 nih kan siap nepi ka jam 12 siap nepi ka jam 12 siap nepi ka jam 1 siap nepi ka jam 2 siap nepi ka jam 3 siap nepi ka subuh tuh media rek balik kayak nanti saya tidak akan lama tadi mengatakan ini pengajian bukan penantian betul tidak
ari ustaz pemerintah ari la. Sing bener. Ya. Kamu 11, aku 12, kamu gak jelas, aku lepas. Siap. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. La 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 la. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. La 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 la. Nabi Muhammad bagai di tengah malam gelap. Nabi Muhammad bagai cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam di langit Adam. Dulu ingat. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Telat. Tidak apa-apa daripada tidak sama. Nabi akhir zaman. Bahkan tadi banyak keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang merupakan mukjizat ketika Nabi dilahirkan. Apal berarti dia nadom Siti Aminah misaur wakos babarna dengan cahya mani ngampur di bumi nahuruk. Babar daya kotoran orang birkeng socalir keng serta harum. Itu adalah itu perlu apa ya? Nadom ieu lamun teu diamalkeun ku urang rek usaha hampir musnah nadom ieu teh kade. Hampir lobana ayeuna mah apalna kana lagu goyang dobrek. Kana lagu eta teh baru mah ditahan pamirsa. Keur dipamaosan keur raos kita. Siti Aminah misaur wakos babar naka catur ningal cahya mani ngempur di bumi nahuru. Babar taya kotoran orok dirkenge nyempitan socalir kenge nyipatan sarta harum. Lahirna baginda Rasul beda jeung lahir bayi jeung incu urang sadaya. Ketika lahir seungit tanpa kotor. Ketika lahir punten laragana kos dihitan. Socana kos disi. Pan urang kateu kitu. Leres teu? Coba urang pas borojo lahir kumaha? Borojo. Sarua gitu. Sarua teu kawin. Beda-beda ku budakna mun centil kitu nya. Bahkan sama meh lahir teh ibu punten bapak Nabi 4 kali lahiran ku bojo nyakseni. Sama meh lahir budak teh kan ibu mantuan heula ku bojo ngageujeun pa sok
sudah ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Sayyid Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah sallallahu alaihi walamma tamma min hamli syahrani ay syahrani DPR. Terus kapan dia pasti tahu. Syahrani itu 2 bulan. Walamma tamma min hamli syahrani ketika usia Rasul sempurna 2 bulan di kandungan ibunya. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu meninggal dunia. Ramana Sayyid Abdullah di Madinah. Tah lamun dibahas ibu seueur keneh dina qasidatul burda dina maulid al-barjanji lamun dibahas ayeuna moal beres nepi ka subuh abdi mana moal kuat ibuna bakal kasarean bener teh maka ngaosna mah diteraskeun ka pangresah ka guru-guru urang sadayana dieu nya mudah-mudahan wasilahna takdiman wa takriman ngagungkeun ngamuliakeun kana kelahiran baginda Rasul sakumaha tadi ayat anu diunggalkeun dina surah Yunus ayat 58 qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu katakanlah engkau Muhammad dengan fadl Allah karunia dan rahmat Allah engkau harus merasa bahagia. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani kata Ibnu Abbas yang disebut dengan fadlullah yakni al-ilm jalma kudu atoh kudu bahagia lamun masih gerek-gerek kesempatan pikeun tolabul ilm nu kadua wa bi rahmati jalma kudu bahagia kumaha ku sabab rahmat Allah. Naon nu disebut rahmat Allah saur Ibnu Abbas dina tafsirna Ruhul Ma'ani nu disebut rahmat Allah yakni Muhammadun sallallahu alaihi bahkan dina tafsir Fakhrur Razi nu disebut rahmat Allah yakni biwiladatihi sallallahu alaihi. Jadi rahmat lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan hubunganna urang memperingati maulid Nabi nu kahiji urang sing diangkat umat mantena amin. Mun salajengna urang sing tiasa hae syafaatul ummati yaumil akhir amin. Dan terakhir mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun naon-naon anu dicontohkeun ku baginda Rasul sebagai uswah qudwah suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari qaulan fi'lan wa taqdiran perkataan perbuatan ketetapan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi sehingga selamat di dunia bahagia sampai akhir amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang dapat Asep sampaikan di malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf saya Asep beserta kru yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Asep yang salah dimaafin ya. Jangan disimpan di dalam hati. Daun nona, daun sagah dituruban, daun awi teu ayeuna sugan jaga urang tiasa patepang deui. Mesen soto kalau dipajang naik kuda guguru-gugan. Lamun pidato tong panjang-panjang patuangan terus guguru-gugan. Ikan sepat, ikan gabus jangan pakai ikan bakar. Lebih cepat, lebih bagus perut ini keburu lapar. Buah jeruk, buah durian, buah semangka, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Permen mentos, tahu tempe, tos capek. Makan tempe sama sayur lodeh, rupanya aku sudah capek deh. Sahur kerja Pak Haji. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Allah menyerah